Kang, cek si jemah hiji USD teh hampir sarua jeung 15.000 lamun duit urang mah. Bener eta teh Kang? Ya kurang lebih lah sakitu. Nanti anger robah-robah. Gede geuning Kang nya. Eta karak hiji USD, komo lamun hiji USMP, terus lamun hiji usujana meureun gede-gede nya Kang nya. Naon Sujana? Sujana Kang Sujana, eta geuning badak kuliahan nam lulus kan jadi Sujana. Sarjana, Iro, Sujana. Ya beda seuleutik atuh Kang Surabaya lah. Beda tuh. Sujana mah jelema. Kayaknya jelema atuh, mana ucing. Nih, akang edit ayeuna ek narik heula. Oh nya Kang, Ade hati-hati. Ade poho hayam paraban ku didinya nya. Nah aku abi Kang, kan biasanya ti ku huut. Heeh, ku huut paraban hayam mah. Kan ku didinya kan di parabanana. Oh, sugan teh abi daripada ka hayam. Saha, kan lehana lah masalah lagi. Sabieur. Kang, oke deui mah raun abi dicabut huntu, mau ka dokter nu kamari ah. Ina dokter we Kang. Naon Bu? Pan eta ke dokter pang alus na Iro. Ya murah deh. Nya sih gitu nama. Tapi dah mu ah, mendingan segian we ah. Kunaon make embu, naon sababna? Atau udah pika sebelen Kang? Mana dokter ditah joget ka abdi? Mana? Dokter gigi galah ditah joget. Oh ya wae. Salah denge meureun didinya mah. Teu salah denge Kang. Pan samameh dicabut huntut teh dokterna ngomong kieu. Ibu, coba gigit tekan cenah. Kang abdi teh kaget kan campur era. Mana tah joget. Nyambut huntut teh joget. Leuheung make disawer ku dokterna, saresna dijoget teh. Kang, tadi kacang almond lapisin dibeakeun ku Akang? Nya, naon gitu? Teu naon sih. Ngan nya we. Nya kunaon? Kunaon sih emang? Pan tadi teh abi dahar coklat, duaaneun jeung si emak daharna teh. Terus? Hayya abi mah beak, aing mah dahar coklat tahungku, kacangna teu eureun lapisin ulut di kolomo. Matuh. Nya kumaha deui da geus beak ku Akang kan? Nya teu naon tukang dah. Duit ngeto ha ieu ngarah apet.